ieu cara ngabersihan hate bersihan geura hate carana renung merenung awak sia teh dijieun ku Gusti moal kebel bukti moal kebel ja bapa geus komo bapa kolot tetangga geus areuh engke ge kagiliran sia bakal ketika pae sok maneh datang ka kuburan modeh pae datang heula ka kuburan tanya ahli kubur ulah zarah teh hayang sugih ulah zarah teh hayang naik jabatan goblok tama zarah kos kitu mah tolol komo tah nyieun gerakan zarah supaya untung dina zarah dikutuk sia ku wali ngandak jelema anu ngaberangkat-berangkatkeun ka Mekah aju teu berkah ge kurang-kurang nama lantaran niat teu beres satu sisi batur ka Mekah di sisi lainnya nama beli mobil nini hayang ke Mekah ngajualan harta anak kotok ge dijual ai pamimpin ke Mekah na meuli Avanza tetis sing ade ibadah sing ade kecuali dek nganter bae yang malillahi ta'ala bisi salah ajunya nana mere lain deh itu urusan aja dari kembangkeun ge aja dari kembangkeun asal rada deres dari kembangkeun supaya mere kumaha tah eta teu beres teu beres ye beresihan hati tafakuran tanya ahli kubur lamun teu mah zaid nu maot jelema sugih tanya di luhur kuburan teu mah sondor maca Fatihah teu kudu urang datang ka kuburan diuk hei Zaid maneh geus sabaraha taun ieu maot seakan-akan nyana ngajawab oh geus aya 10 tahun Zaid hayang nyaho masa hirup maneh teh luar biasa usaha maneh mobil ambalaya perusahaan maneh pohara pemajikan leuwih ti hiji ku aing geus ditanya ku ari ayeuna ahlu ka mana ku ari pemajikan salin ganti maneh Karawang Sobang mana pemajikan ayeuna walad mana anak ayeuna mal mobil ka mana perusahaan ka mana ayo ayeuna bait mana imah nu kumaneh dibangga-bangga ayo gerak nyanang ke ngajawab pemajikan ditinggalkeun ku kaula lantaran lain alam sabaraha maneh boga pemajikan 4 tinggalkeun ngora keneh lain ngora-ngora deui majeuna bahenol aja ku ari kumaha milik batur bergilir piala enggak jawab jangan tesakan emang teu ngajawab atuh kula tadi bagian bongan sia anak ka mana anak bareres lantaran tadi pasantren kan mobil rebut anak sawah karibut keluarga jeung anak lantaran ninggalkeun sawah jeung kuari kumaha ya karasana nadimna masalaf kaduhung pagawean nu teu heula nadimna masalaf pamajikan loba teu dididik horenganan di jero kubur mutu ka kaula gara-gara nyandung ngaju ieu gilirna henteu adil kula dikutuk di jero kuburan mobil nindihan kula sawah nindihan kula pemajikan gitu kene anak demo ka kaula nadimna masalafna ngajawab tah kembali ke diri orang tuh gini loba harta ditinggalkan pamajikan ditinggalkan segala ditinggalkan awak ulah hayang sia kana dunia ulah hayang hina dunia teh core dunia teh lalagaan dunia teh ngejerumuskeun cak Kangjeng Nabi ad-dunya bahrun amikun gurikun nasung katir
mulai orang setik-setik kuari TV jual meuli nu anyar tuh nyana bangkos gitu bebas goblok tolol panjana mobil jual meuli deh malah menyala malain jual dicokot kuno hadari dan Jawa Ambon jagonya ada dipertahankan orang Ambon diajak dulu goblok tolong padahal mah atuh geus datang ka waktu kuduna mobil qadari khairi loh sorry nasihatan awak urang tafakuran awak cai hayang ka Allah ngacenah kudu ninggalkeun dunia kudu dinangkeul makhluk kulaya anu jadi tatagenan makhluk teh sugan urang tatagenan ka kolot ulaya piceun tatagenan kana harta piceun tatagenan ka bos piceun tatagenan ka atasan piceun urang boga kawau jenderal tatagenan ka jenderal piceun urang boga kawau Jokowi komo kuru ulah tama ulah ya tatagenan ya Allah ulah dunia geus eueuh makhluk geus eueuh hiji mentak kudu mengasihi